Urang pinton ke Mana? pangitan. Aya Sina dalang kapayun heula we, sina kadi heula. kadi heula, mending kadi heula mana dalang Selmi mangga kapayun kadi Cep heula. Selmi. Cep Selmi. Emprak heula kanggo Cep Selmi. Mohon pinunjul Garut. Pinunjul Garut. Iya, paling dia. Mangga Cep. Tinggal itu. Gagah kieu. Ieu leutik-leutik geus jadi dalang cita-citana jadi naon. Ieu leutik-leutik jadi dalang ieu cita-citana hoyong jadi naon. Ieu teh SMP eta nepi Yuswa teh seberapa tahun Cep ya? 14. Aing umur 14 tahun masih kena ngelem. Tah. Iya geus bisa dalang. Sia, tak kudu jadi contoh sia teh Yujeng maneh. 14 tahun sia mah kieu. Matak tong dicontoh urang mah goreng. Matak tak ieu. Ieu tah generasi anak bangsa urang teh kudu reueus yen generasi ngora resep pene nu seueur anu cinta kana padalangan. Betul. Garutna di mana Cep? Cikajang. Oh janten ieu teh Cep Selmi. Ieu teh kapungkurna sepuh dalang atanapi ki naon? Oh sanes. Piraku jojodo atuh teh. Lain biasana kan lamun misalkan nu jadi dalang mah Ibu Ramana badalang. Ieu mah sanes. Tah sae janten saha wae anu janten anu hoyong janten dalang biasa. Contohna Cep Selmi anjeunna pinunjul di Garut, sa Garut. Tahun sabaraha eta teh nu kenging ka Sasi kamari. Engal kene sasi kamari di Garut. Berarti sakabupaten Garut. Alhamdulillah ieu euy bakal calon teh. Nu bakal naon ngaranna teh caleg gitu. Ngamule-mule ieu teh. Bakal caleg. Itu bakal caleg. Ieu mah leutikna 14 tahun nyolok itu menang ieu. Ieu ngawitan diajar di mana di kelas sabaraha resep wayang Cep Selmi? Resep wayang ti Yuswa 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ieu resep wayang urang meresep jajan. 2 tahun setengah aing mah nyusu. 2 tahun setengah terus resep wayang. Ngawitan diajar di saat Cep Selmi. Pak Ito. Lan? Pak Ito. Dasarena ge guru-guru hidup kada diangken. Anu ngawitan Pak Ito lajeng kasade diajar. Lalau, angkon dalang tapi ngomong lalaunan aing mah teu. Can ngajadikeun aya maneh. Oh, can ngajadikeun. Lajeng ku sade diajar. Seur gitu tah. Abdi sok sharing sareng dalang-dalang anu. Oh, sok sharing sareng dalang-dalang sanes. Kenal ka dalang swasta si Batara, kenal teu? Keur boga budak cicing sia mah. Asal lalajo kesetaraan lalajo. Sabodo dah sih, mah dalang swasta jeung nyogok deh jadi dalang nate. Dia mah pan negeri sadayana aya Kang Awan, aya Patantan, aya sadayana sih mah swasta nyogok deh. Dalang Adi kumaha dalang Adi? Dalang Adi mah swasta plus. Aduh. Baturna. Hayang diongkosan Adi nyaho. Baturna. Di mana yang ngawayang dalang jeung dalang gerelut, wayang dijulkeun. Keun manehna. Eta manehna we. Keun. Tong diturutan dalang Adi nya kitu namanya. Cep Selmi teu siap bade nyandakeun lakon naon? Lakonan? Kumbakarna gugur. Urang sakseni dalang Selmi pinunjul Kabupaten Garut dina lalakon Kumbakarna gugur. Semangat.
Kanyanya di pikir Rupina anjeun ngaraos aya kecap dan saati mantek kedah dilisankan tapi enak dan dirasakan Setrawani taman hati saya daya manteng asih luka cipta mangsa angkan padalang dandang lemongan mangsa Surtenun ing pasewakan busana busana maneka warna tenun ing pasewakan busana busana maneka warna sarpa kapuspit kemudian yang panjahing sarwarukma sarwarukma renggeng maning narawata Pocapa wonten nyeta di negara Langka padumukanana Prabu Dasamukaya Prabu Rahwana anu sasadina dinten ayeuna ngaging sirlingih rayina Arya Kumbakarna Punira kagandika ai lai anu payus dipiagul kalayan dipireus ku akan coba-coba kaharep diukna sajajarkeun kursina jeung akang ai dedeuh kaharep diukna sadaya-daya satu acana adi bade ngaturkeun ieu mah pangabaktos kahunyuk panjenengan salira ya diparima tun kalihna ti eta aya naon ieu teh Akang
Manilar was teuing ngadi taya naon ieu teh Akang. Yah kieu deui. Meureun apal rai yen Akang jeung si Batalarama. Yen Akang jeung si Batalarama anu dina poe ayeuna anu masih kene gurgar parasea kulantaran Dewi Sinta anu geus dipaling ku Akang deudeuh. Tepira eta hiji awewe dipaling ku Akang eta tepira rai. Anu leuwih nyeri hate rai naon si Sarpakinaka ngamasing pati tungakaning perlaya rai. Naon bener Paman Prahasta sarua ngamasing pati tumakaning perlaya gara-gara si Rama teh si kurang ajar. Anu leuwih nyeri hate rai naon si Gunawan Wibiksana geus wani-wani niha ka si Batalarama gara-gara punung kamari dicarekan ku Akang deudeuh. Asaku kabina-bina teuing epes meer ta si Wawal. Ya wayahna rai ditugaskeun ku Akang kudu ngiluan pelakalawan si Rama jeung sabalat-balatna rai. Batur urang bersatu ngabangun negara urang. Wayahna kudu naik ngiluan perangan. Wejar meneng-meneng Gusti patengaten era patengaten ira solen lakaton pawaras Arya kumbakarna ngahulang ngarga meneng celohok ngemangkat nyata kedah ngiringan perang mayunan Batalarama pancen ti Prabu Dasamuka kitu kayana ngandika kunaon ngahulang deui mangga teu sawios teu sawios ya nuhun nanging naon hapunten anu kajuhun nu ninggalih nu dipamri hapunten anu diteda naon adi tiasa ngiringan perang mayunan Batalarama nanging adi moal rek melaan Akang tapi adi rek melaan lemah cai anu diruksak ku Akang ya teu naon nu penting si Rama modal nu penting si Rama modar jeung sabalan-balan
jeung nu penting paehan teh si Gunawan Wibiksana sabab sia teh geus wani-wani ngahianat Sae dinten iraha adi kenah loba ya ayeuna sae bangga atuh adi bade lumampah ka medan perang bade pamit adi ya bra pamit Kang ya salamat ay kayu akung babar wete samia lempel samia pang sakar mekar inggalih ya inggalih pandele si pandan aduh Arya kumbakarna maksad lumampah ka Gunung Suela pikeun ngalawan Patalarang nyiapkan waladia bala tamtama anu dipingpin ku pati daerah nyaeta Prapatih Kumbayaksa gitu saya lampah eta ya inggih kacarios nyeta disalebakeun kemah Batalarama ieu para wanara-wanara ajeleng-ajelengan tikai kakai tidahan kadahan ditangkal katangkal gitu kayanan Halo mampah ya para wanara silokana catur wanara rukam jatuh daraning opat wanara monyet rukam tatangkalan ajeleng-ajelengan tikai kakai tidahan kadahan ditangkal katangkal diantawisna noman prabancana suta kapi jamawan Sugriwa Inrajanu Winlata sareng sajabina Alu mampah kepapak tidak gendeng pun waladan aldia.
muncul lembur papan kali tulis daya lengan ada. Kena anoman. Sana janing harapan musuh sarebu tetap bukalong kali sing harapan. On, run, kali abon, siap. Ayo, tepuk jumung sawiuna, ngatata budaya Sunda. Gak kurasa serangan Majapkan sanikan Kasih Ngaturkeun semah kape hatur kula. Ya. Nuhun pun. Saya mana silawala? Aya. Duh! Naon? Dieu euy. Haturkeun semah kape hatur. Ya. Nuhun ulah. Aya dulu. Diulah. Kahunyuk panjenengan Raka Prabu. Yeuy. Ah. Diuk. Mulut sisit sabadaran kapirarai siang wengi. Temurenung sarinungan ketiga jadi bangsa. Rambut cukup sawiunan ngatata budaya Sunda. Ayah di Subaya ulah nyarita tunggak linggeuh Semu era semu era. Tiga pukul
satengahing maraga mandog satengahing maraga ya anu man perbancana suta oke asta jingga dawala nuju aya disalebakeun kemah Batalarama Gandika Priyatna sing hati-hati pol dawala saya keluar wayana sing waspada permana tinggal ulah cara kamari loba nu korban saya ya Priyatna sing hati-hati bejana lu bakal maju dina ayeuna teh nyaeta adina Dasamuka jangkung gede bejana mah kitu kula ya sing hati-hati boleh saya kula ayo urang irit saya enggak hebatnya monyet eta sumangat juangna aduh sok era we dewek mah ayo ah healing naon healing kalidenya lega atuh heueuh segala begitu ayo ah ayo maju gitu kaya anak di gunung kumbakarna numpalantas ngapadaga oyah-oyahan di pihak Batalarama oke di pihak Dasamuka gitu kaya anak anu bakal di hadapan kumbakarna ternyata Prabu Sugriwa gitu kayana oyah-oyahan ya para wanara kaya maju bila monyet segede kelanci jejak baik iya Sugriwa ngajeleng kapayunan kumbakarna kayana gelo siang ngeluruas kaget untung terjantungin aduh sahajeun ngaran kaula Sugriwa oh iya nih Sugriwa teh nya wilujeng tepang ah ya nuhun anjeun kumbakarna bener teu salah ya sok kada sing harapan ya kaula sanajan kaula leutik kugilah sok sae kek lanan ulah waka kita sarupateun sampean sok bela-belaan lanceuk anjeun si Rahwana si Dasamuka tong disajajarkeun jeung Dasamuka atuh kaula mah ulah disakompet daunkeun kaula mah init ka dieu teh nyaeta rek melaan lemah cai lagina rek melaan Dasamuka manjeun eta penting dina bayeuna
Gedasing hadapan kaulah. Naon ieu teh? Nah monyet teh sia. Kabinet Ayo maju. Ayo maju betul. Dari mana jalurnya awewe na? Kalau siap. Alah. Modal siala. Alah, jangan ditunggingin. Alah, ampun. Maju siap. Ayo maju. Mantong ngelakam siya. Wah, gerak. Penastik karsahyang tumampara. Malum ya kumbakarna teh memang ngagaduhan cepilan upanya. Ieu Sugriwa muntang kana cepilna kumbakarna beri ngokos kana pangamungna. Gitu kayanana. Nanging ieu kumbakarna emut kana Purwadaksina. Purwawiwitan daksina wakasan. Emut kana aji bekah atuh dibekah ya Sugriwa leuwih kangaslang kayana. Ayo maju, Atresna. Ayo maju. Kitu kayaanana ya kumbakarna. Irung sumpung celirawing kumbakarna parantos malaboran ke hati. Atuh ieu lajeng Laksmana anu bakal ing hareupan kumbakarna ayanana. Laksmana anu bakal nying harapan kumbakarna kayana. Irung jumbung jelirawing ala perih teh Gusti. Ngadak-ngadak sono we aing kagunawan wan hayang pangi aing tawan. Ieu Laksmana sumping kapayuneun kumbakarna. Datan niratang ngademan datan niratang ngademan ewuh pakulingan rana ewuh
pagulingan rana Sampurasun kumbakarna rampes sahajeun kaula Laksmana. Oh iya Laksmana nuhun Laksmana naon kaula dina payeuna nu bakal nying hareupan anjeun kumbakarna sae titip salam kapun Adi Gunawan sae mangga didugikeun ku ieu nuhun. Kanuhun Stefani. Ayuan dari ngalaga. Dari ngalaga. Rasakeun kumbakarna Laksmana amet dibejaga Laksmana amet Laksmana meti bejaan cakung bakarna karo astra cakung bakarna karo astra cakung bakarna astra ya lawan rasakeun kumbakarna dina payeuna kaula nu bakal nying hareupan anjeun nyaeta nu bakal ieu panah nu bakal nyasarkeun ti karo anjeun kumbakarna ieu kumbakarna parantos sababaraha kali disasar ti korona ku Laksmana nanging aneh pinajaib seseureuna kalahkeuna kana raga anu sanes kitu kayanan kumbakarna mung tiasa ngaguler bari kucap kicep kayanana bari manah nahoyong tepang sareng Gunawan Wibiksana. Ayo maju Mang Edi. Ayo maju. Wan aing teh hayang panggih Wan Gunawan ya Gunawan Wibiksana di jurung-jurung ku Batalarama kedah nepangan nu janten rakana kitu kayanana ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat rakarya syaeta ya rai Kang Wan
Gunawan ya wes kena dihin pinasti mapak payah kena lara tumungku prakarya wah Nun Gunawan Nun akang bisa pangih yang nu jadi adik bulan-bulanan tetepung sono akang rewan batik cerik jero ati kasaha nitipkan diri Abah Haji Rosa sumaplak pangesti hati sangkan tesumoreang duh diri mungkul tugenang kumambang nandangan huyung kumalayang ku kabingung ieu kumbakarna sasat nangamasing pati tumakening perlaya gugur di medan tempur perlaya di medan danalaga pati di medan jurit toh pati jiwa raga melaan bangsa jeung nagara anu diruksa ku Prabu Dasamuka gugurna ya kumbakarna hujan ngaderincik awakna seungit kastur angin-anginan sanaos awakna pinuh ku getih oke dijajab ku pangdoana menekung nemat Batara Rama oge samarep badaranaya kumbakarna gugur kemang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka Cek luar biasa Cep Silmi hatur nuhun pakaulanana deuh teu sangki nyaepnya Cep Silmi 14 tahun tos tiasa ngawayang tos tiasa magelaran kalayan atuh paingan tadi cek Cep Silmi pas kumbakarna gugur teh cenah hujan dari rincik tah hujan dari gede heeh sedih inget kita dramatis pisan gitu matakna kudu nyewa pawang deh kieu euy pawang pawang hujan alhamdulillah ieu teh pamilon teh tanapi nu baris ujian teh peserta ujian mohon masih kena ada masih kena aya pami telepas mah 2 siswa deui nya